para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan orang selalu dipaparinan rahmat, selalu dipaparinan maghfirah, sehingga orang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Terus-terusan gitu ya, komo orang keur ngaji di majelis taklim, di iktikaf di masjid, maca Quran, maca sholawat, pasti iya tia terus-terusan diturunan rahmat. Ngan aya nu mental deui rahmat teh. Rahmat tiaraga ka Haji Pendi, ngan Haji Pendina tukang ngabohong. Tuh mental. Ditanya ku pamajikan, tas di mana? Mantas ngariung di imah babaturan. Horenganan lain ngariung di imah babaturan, nganjang ka imah rangda. Nganter ki pudoli. Wayah rumul hizbu, haram ngabohong teh haram. Tuh masya Allah, pan iya orang loba jasa mantas pesta ngabohong. Iya masya Allah, mentakan lobakeun istighfar Haji Pendi. Ya Allah, kan ngarembet itu terus pamajikan datang salaki, lainan musapan, lainan eta teh nawaran. Ieu mah pan langsung ditanya, aya meureun tuh. Geus teu beres ieu. Ya Allah, geus teu bareres ieu bari teh. Ya Allah. Kau malamun masya Allah melakbak bahwa hitut pasti hitut Haji Pendi. Tanya, hitutnya untuk demi Allah. Manyun padahal ente pajar hitut kan. Iya sing ade wayah rumul kizbu. Tapi iya ngabohong ayan wajib ngabohong. Wajib gak bohong. Ih, masya Allah, luar biasa. Eta teh lumpat Haji Rusdi bari hareng bosan. Cak Haji Rusdi teh Haji Samad tulungan. Waduh, tuh Haji Pendi keur ngamuk, ngagag golok kaulan dek dibacok, itu dek dipayahan. Akhirnya kan ditulungan ku Haji Saban geus diulah loba omong geus tah asup ke jero imah. Terus laju eta teh nyumput tah di kolong bale. Teh kebal taronyol Haji Pendi bener. Masya Allah kur marah luar biasa, golok diagak-agak. Pokoknya mana isi Rusdi dibacok wae. Ya Allah ya Rabbi. Nanya Haji Pendi teh ya, "Man, manggih Rusdi henteu?" Cak Haji teu manggih kuala ti isuk meletuk di diajak eueuh sasa. Tah, eta kan berarti ieu teh ya kan ngabohong. Tah eta wajib lebadinya mah ngabohong. Jang nyalamatkeun Haji Rusdi. Atuh di mana wajib dilaksanakan, atuh pasti menang ganjaran.
Ya Allah, Masya Allah, Haji Rusdi nitipkan emas 100 gram di Haji Sahmad. Tuh kadenge ku Jawara Pendi. Wah, cak Jawara Pendi tangkeun mad bejana aya titipan emas boga Rusdi. Saha nu nitipkeun? Ih, aing mah denge-denge jah henteu. Haji Rusdi boro-boro nitipkeun emas. Tambaga ge teu bogaeun nya mah. Tuh, ayeuna kan salamat tek beta wajib ngabohong kitu. Kumaha lamun dibejakeun cak Haji Sahmad tuh aya di aing 100 gram. Kudukeun tah dia rampas ku Haji Pendi ya kan. Eta Haji Sahmad katempuhan wajib kudu ngaganti. Akan mah. Tuh iya wakod yajibu ongkoh tata dina ngabohong haram, tapi iya bisa terjadi wajib lamun situasi seperti itu. Ayan teu kiai ngabohong anu hal ieu teh jaiz dimeunangkeun teu dosa teu atuh aya kumaha ieu teh Haji Sahmad teh Kiai Pudoli boga pamajikan dua. Ya Allah, aya nu kolot, aya nu ngora. Waduh, eta ngacaprak nu kolot. Masya Allah, poana mah geus dijagaan beteri do, pokona mah geus semua caprak atuh santai bae bodol. Deuk ka mana ieu teh? Cak ditanya ku pamajikanna. Lah daripada pari madek ngaji. Kowe ngaji, behorenganan kilir ka ngora. Ngabohong ka eta. Ongkoh bebeja nama ndek ngaji, horenganan kilir ka ngora. Eta waqad ya juzu tah lebah kos kieu mah teu nanaon ngabohong. Li irdoi zaujak. Ih, kesatu. Ya Allah, ya Rabbi. Cak awet eta deui kiai ngomong kos kitu aya ulah dibejaan mah. Ya Allah, atuh teh mamimpin kamayangan bae salah kitulah. Tapi ulah leuwih teueur ngabohongna. Ya Allah, ta ngabohong li itma irdo izauja. Ente nanaon masalah geus ulah sedih bae neng geus pokona mah hayang dibelikeun emas mah geus tenang ku kakak diborong di pasar pokona mah dibelit ka awak pokona mah saawak-awak pokona mah tah kan majikan keur marah ge seri terus daripada ngomong doang eta ngabohong eta teu nanaon kos kitu teh li irdo izauja. Ih, Masya Allah, modal teh gitu teh. Pokoknya malah mun keur manyun-manyun, keur manyun pamajikan teh ya, ieu rayu. Guys, pokoknya mah hayang ulin ka mana? Deuk ka Jepang tah. Deuk ka Australia tah, pokoknya mah geus hayu, moal ngeureunyeun waktu bae. Masya Allah. Tah eta teh bawayana mah teu kan. Cak pamajikan salah kitu mah ngabohong bae. Atuh kajeun. Waqad yajuzu. Tapi ulah terus-terusan. Ya Allah. Tuh Masya Allah. Geus lah kiai ulah ngomongkeun kos kitu eta mah atuh salaki kula geus mah tukang ngabohong. Prak diberi jalan deh ku kiai. Atuh geus teh biasa dia omong bae ku pamajikan moal bohong bae cak kiai ge meunang. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh. Awas, Masya Allah. Tapi secara hukum asli nama atuh teu meunang ieu teh ngabohong teh haram. Haram ngabohong teh. Haji Pendi pan terus beka unggal lembur ngomongkeun mun milih aing tuh geus pokona mah deuk anu teh
cek beta nu mantak timbul ge bahasa aya meureun eta laju kuaripan Kipodoli alhamdulillah nyebut lagi alhamdulillah kula tas magrib menang 30.000 laju anu tos subuh mah 50.000 sih teh asa halal teh tuh masya Allah tah tadi kula mau ngomong kos kieu teh ya abeh ulah boga rasa halal geus istighfaran sakit tuh maksudna mah geus bae jari dong geus mah geus ieu bari mah istighfar ke 5 tahun deui nyeun deui ya Allah ya Rabbi lantaran Haji Pendi teh kaseubehan aya meureun laju muriang encan bae encan karang muriang doang sedangkan kabeneran Haji Rusdi boga kasus jeung Haji Sahmad ribut pacekcok bahwa eta teh sawah boga kaula cak Haji Rusdi Haji Sahmad tetap ngotot boga kaula dordar cak Haji Sahmad boga kaula cak Haji Rusdi boga kaula tah kemudian Haji Sahmad teh aya saksi cak Haji Sahmad kaula boga saksi tuh Haji Pendi sedangkan Haji Pendi keur ngagoler bemurian tah teu bisa kan datang ka kehakiman pikeun nyaksikeun bahwa eta teh salah boga Haji Sahmad ayeuna ngagrokeun Kipudoli cak Haji Pendi pun ieu nya Abah Haji nya nyebutkeun ge Abah Haji lantaran ieu gering asana geus cereh deukeut ka hareup jauh ka tukang kadeleuna geus rada lain deui ieu teh neuleuh langit asa luhur nyeuleuk gunung asa gede atuh bener teh mah atuh bener tah ieu mah nya kaula nyaksikeun ka anjeun Kipudoli bahwa sawah eta teh boga Haji Sahmad tah ieu Haji Pendi ngaranna saksi asal Haji Pudoli ngaranna saksi cabang jadi ieu nyaksikeun deui lantaran aya uzur maka engke Kipudoli nu datang pikeun nyaksikeun bahwa eta sawah teh boga Haji Sahmad lantaran nyana teh menjadi saksi pedah ieu meunang kesaksian ti Haji Pendi tuh ieu balus sahadah ala sahadah fi ghairi uqubatin tapi lamun lain dalam urusan hukum kemanusiaan hukum manusia tapi nu hubunganna kejeung jadi lamun lain pidana jadi lamun urusanna kejeung harta kejeung urusanna akad pasah silahkan termasuk tolak ya kieu ye Haji Rusdi ieu teh nikah kejeung Maimunah ngalunjak Masya Allah Haji Pendi culak cangkeng luar biasa sial tah Rusdi teu bebe jadi ka aing pan eta mah euy masih status pamajikan aing keneh lain mantan pamajikan aing keneh tah mah waig teh can ditolak ngan eta teh geus pisah ranjang aya 2 tahun mah tah sehingga dia ditolak ente ku Haji Pendi eta Maimunah direjengan ente dibere napakah ente pan eta kan ieu Maimunah tinggal bingung luar biasa
dek kawin jeung batur status masih pamajikan Haji Pendi kene laju disebut imah-imah kene jeung Haji Pendi jatilok di toel-toel tinggal paeh we Haji Pendi paeh ih kunaon ieu teh ieu geura paeh ieu geus nganyerikeun nu jadi pamajikan ngagantung status ieu kabair minal kabair dosa minal kabair bakal diseren ku malaikat sing ade awas Masya Allah atuh lamun geus teu butuh kasih ka pamajikan atuh puguh pegateun teh geus eta kan Maimunah bisa kawin deui ke jeung batur jelas ngaranna ieu ulah jadi sampai ieu teh bingung disebut rangda lain disebut boga salaki lain tuh culak cangkeng Haji Pendi nanaonan eta Maimunah kawin ke jeung Haji Rusdi pan encan ditalak boy tuh cak Maimunah teh je aki-aki andahan mamarahan dasarna nya bagi pikun nu mantak wani ge kula kawin ke jeung AA Rusdi disebut lagi Rusdi korek mimpi hendak teman Haji Pendi mantan pamandi nyebut AA ka ditu sedangkan ka Haji Pendi mah nya nama aki-aki kolot nyebut lagi nu mantak kaula wani kawin ge ke jeung AA Rusdi eta teh heuy dengekeun aki-aki kolot tawalaya atuh pan geus ditalak harita ngacelengeng kadenge eta teh bahwa Maimunah anjeun ditalak hiji tah eta teh pan kabeneran aya Haji Samad pada waktu eta jadi pan ngadengekeun tuh saksi lagi Haji Samad bahwa Haji Samad teh nyaksikeun Haji Pendi geus ngajantokeun talak ka kaula mantakan atuh kula geus leupas idah geus 2 tahun geus berani nikah ke jeung Haji eta teh ke jeung Arusdi Masya Allah teh bisa cak Haji Pendi keur iraha aing ngajatokeun talak eta teh dordar kan akhirna cak Haji Pendi can rumah sanalak cak aya Maimunah geus nalak aya saksina atuh aya tuh Haji Samad ngan kabeneran Haji Samad keur gering teu bisa datang ka kehakiman nyaksikeun kasus pacekcokna Haji Pendi jeung Maimunah mantan pamajikanana akhirna digerokeun Ki Podoli cak Ki Haji Samad Kiai lah jadi hitung-hitung bari itu bae bari aya undangan ka beli ditu aya 2 penting gitu pangsaksikeun bahwa eta Maimunah teh geus ditalak hiji ku Haji Pendi bahkan eta teh atuh geus leupas idah tah ieu Haji Podoli ngaranna saksi cabang ke Haji Samad ngaranna saksi asal eueuh masalah wa tutup balus syahadah ala syahadah tapi pigoiri ukubah lamun lain dalam urusan pidana urusan atawa ieu teh hakullah anu hubungan ke jeung manusia tapi tetap secara majab ieu secara seluruh majab tapi aya alal majabah hai teu nanaon sanajan urusan manusia ge tuqbalu syahadah ala syahadah fi uqubatil adami alal mazhabi cak Haji Rusdi nyeri jasa hate kunaon di Masya Allah asal ieu teh aing salat subuh berjamaah liwat ka imah Haji Pendi cak Haji Pendi deui eta mah ngan hukur casing doang kadeuleuh eta salat berjamaah ge padahal mah tas numpakan rangda Haji Pendi berarti kan nuduh zina berarti kan ka Haji Rusdi Masya Allah bener ya ohon setan
Masya Allah, padahal kurang kumaha Haji Rusdi teh ka masjid ka ieu mah bari mawa tasbih terus kolotra eta Haji Pendi sih cak Haji Pendi teh lah tamang euy kadeuleuna doang tamang casing doang tamah padahal mah tas numpakan sarkunah tamah wajar lah laki ya Allah sing ade itu dah tuduh teh Gusti nu agung urang lamun inget kisah Korun alaihi laknatullah Korun duh Masya Allah ieu teh kan Korun teh ya ieu Korun murid Nabi Allah Musa alaihissalam tilu nu jago teh ieu teh murid Nabi Musa teh tilu nu jago hiji Korun kedua ieu teh Yusa bin Nun katilu ieu teh Kalib Nabi Allah Yusa bin Nun Nabi Allah Kalib alaihissalam termasuk Korun tuh eta teh tilu nu paling terhararebat di luar daripada Nabi Musa ke jeung Nabi Harun alaihissalam pan eta kan pohar Nabi Musa ku Allah diturunan dibere ilmu kaimia tia nyekel naon bae set bisa jadi emas tuh adena Haji Pendi teh dibere dipagahkeun ku Nabi Musa tia separapat eta tia dipagahkeun sapertilu ilmu tersebut ka Korun sapertilu deui dipagahkeun ka Nabi Yusa bin Nun sapertilu deui dipagahkeun ka Nabi Allah Kalib jadi ngabogaan ilmu teh sama-sama sapertilu di dia Korun teh ya lantaran luar biasanya nama jenius, cerdas, jeung haus ilmu datang ka Nabi Yusa eta ilmu nu sia tah nu saparapat teh pagahkeun deui ka ieu pagahan ku Nabi Yusa datang di ka Nabi Kalib coba atuh eta teh ilmu nu tilu parapat teh saya bere deui geus berarti Nabi eta teh Korun ieu teh berarti boga ilmu teh sempurna berarti lantaran menang nyokot ti Nabi Yusa menang nyokot ti Nabi Kalib di Masya Allah mun nyekel besi dicekel ku Korun ieu langsung jadi perak lamun nyekel tembaga langsung jadi emas coba Haji Pendi lamun bisa nyanyi tatenya boga ilmu eta beuh atung geus moal wau jeung Sahmad cenah lagi ya Allah ya Rabbi tuh wari Haji Pendi ya andai kata dibere beunghar boga duit 1 miliar deuk naon iya begitu tak menang duit ieu teh pertama anu dituju teh deuk naon nikah lagi Masya Allah eta aki-aki be pikiranna lamun boga duit kawin deui atuh komo nu ngarora meureunana cak pamajikanna teh mantakan ge kula mangadoana teh balangsak salaki ari balangsak atuh pan kabehan balangsak ya Allah Gusti nu agung lain saeutik awewe nu datang ka kaula teh nyegrug cari kunaon duh kiai salaki kula barang naik jabatan teh lejupan gaji ngagedean kakawin deui geus doakeun supaya turun deui jabatanna ya Allah pan eta serba salah ka pamajikanna ngadoakeun salaki loba duit naik jabatan ai para kawin deui didoakeun cenah susah be pan balangsa kabeh bentek cak pamajikan serba salah ya teh ya Allah tah awas Korun pada saat eta teh atuh pohara luar biasa lantaran dicekal jadi emas jeung hayang naon be langsung cara radi Masya Allah beunghar luar biasa beunghar tah mulai tek begitu Nabi Musa pidato tentang urusan zakat supaya zakat teh 1%
lamun boga embe 10 cokot hiji terus be seluruh harta kudu dizakatan. Balik korun, begitu balik cak korun ieu dihitung-hitung sautak saeutik jadi loba ieu mah hook mulai geus teu be dikumpulkeun masyarakat dibere duit ku korun. Ari ngaran sugih mah kan dikumpul cara tah saya diberi duit, tah saya diberi duit, teh dukung aing. Korun ini mah korun. Diberi duit, kiai diberi duit aya, ustad diberi duit aya, dukung aing cak korun. Aya tah di popojok nu teu kabere kakarak nyebutkeun aya meureun teh ieu mah zaman korun ya Allah ya Rabbi masya Allah kumaha kieu ye ieu teh ya Musa nyeun undang-undang sakahayang sorangan tah geus mulai nyen undang-undang sakahayang sorang terus tah ieu urang teh fitnah Musa kumaha carana geus kaula endek meuli jablay anu reuneu terus engke tuduh dah kumaneh kabeh bahwa Musa ieu adalah ternyata ieu teh tukang zina berarti kan geus berani nuduh karena eta teh Nabi Musa zina kan lain batra-batra tah mantakan ge lawan politik teh menghalalkan segala cara masya Allah kiai pudoli sakitu poharana dituduh zina ayo kiai mama abuya Supendi orang jujur ya Allah awas ieu tieu politik korun baheula kira-kira Gusti Agung gerokeun jablaina digerokeun Maimunah ya Allah bayar Maimunahna siap engke bawa maneh teh ngakunya eta reuneuh teh nang Musa kitu masya Allah tanu ieu geus dibayar nu itu geus kabeh pendukung dibayar terus be dikuasai eta teh dikuasai lamun ku ari mah eta teh pejabat ieu geus dibere pejabat itu geus dibere termasuk wartawan geus dibere luar biasa kan ingin riweuh luar biasa masya Allah tawani ka Kangjeng Nabi Musa datang ka dinya tuh Nabi Musa keur lebah pidato harita teh cak Nabi Musa dulur awas ulah osok cukat cokot pulang paling lamun maling kaula moal segan-segan ieu teh ngalaksanakeun hukum Allah potong awas dulur ulah osok zina ieu teh lamun zina ulah moal segen-segan lamun guer muson ieu teh demun guer muson direjam tapi dijilid tapi lamun muson rejam datang kapai kan pohara luar biasa di dija nangtung korun wahai Musa andai kata nu berbuat malingna anjeun apakah siap anjeun dipotong atuh sumuun cak Nabi Musa andai kata kaula maling ieu teh hukum lain jang sasaha jang kabehan termasuk kaula andai kata anjeun teh zina apakah anda teh anjeun teh siap untuk direjam atuh siap andai kata kaula cak Nabi Musa hukum ieu teh jang kabehan masya Allah pohara luar biasa akhirna cakoron tuh dele tuh awawe reuneuh pukula ditanya nang anjeun tuh tidak ya kabeh deui pukula ge ditanya nang anjeun ribut
nyumput luar biasa. Berarti kan pohara. Marah Nabi Musa. Panggil, coba bawa ka dia awawena. Panggil, teh sangaran anjeun Maimunah. Masya Allah, tidinya ngadoa Nabi Musa, Gusti supaya diberi kejujuran ya Allah, asup hidayah. Tanya ku Nabi Musa, anjeun ieu reuneuh usaha cak eta awewe hampura wahai Nabi Allah Musa, kaula ieu teh jablay reuneuhna teu nyaho usaha-usahana lantaran atau eta teh pepen pernah make kula. Cipudoli urut haji pendi dia ya. Ngan kula dipanggil ku korun dibayar ieu teh titah ngaku nanang anjeun. Tuh, anggeus luar biasa. Awas ieu duit teh nyieun poek luar biasa. Ngalawan gara-gara jabatan, gara-gara harta, berani ngalawan ka guru, berarti kan Nabi Musa guru. Berani ngalawan ka Nabi Allah, ka Rasulullah, berani luar biasa. Ieu korun kan. Masya Allah, lamun enggeus anggeus-anggeusan kakara korun teh ieu teh Nabi Musa ngadoa. Padahal tatadina mah Nabi Musa ieu tatadina keur awal-awal. Sanajan korun ngagogoreng beulanan kan awalna ngagogoreng beka Nabi Musa. Tapi Nabi Musa mah ngabaguskeun deui ka korun. Ngalem bae ka korun. Tapi korunna mah ngagogoreng deui. Nabi Musa mah ngalem bae. Masya Allah, itu dilayanan cak orang. Terus be pohara korun mahnya be ilmu na pohara laju rajin laju anu ngalem Nabi Musa korun nama ngagogoreng be ih jojong be ngan ieu mah enggeus anggeus kelimas kemarahan cak. Ya Allah, tah awas ngadi tak ngadoa Nabi Musa, Gusti ieu korun anu Gusti teh nyaho bahwa ieu teh siksa wah Gusti, maka Allah nurunkeun malaikat Jibril, cak Allah bejakeun Jibril ka Musa, bumi ieu terserah anjeun. Bumi terserah anjeun bakal nurut bumi ka anjeun. Geus sabodo anjeun wahai Musa hayang kumaha bae. Maka tak cak Nabi Musa, wahai masyarakat nu endek ilu ka korun cicing di tempat korun, lamun moal milu endek miluna ka kula ngageser kabeh celem. Masyaallah babagi tah geus anggeus-anggeusan tah asal geus mulai babagi tah anggeus-anggeusan. Dek ilu ka korun apa dek ilu ka kaula? Masya Allah ngageser kabeh jelema ngan duaan doang anu teu ngageser ilu jeung korun. Aya duaan anu setia luar biasa. Beuh, pas eta ngageser aing mah pokona mah deuk paeh-paeh hirup-hirup aing mah jeung korun lantaran beuh aing geus seubeuh jasa jeung yana mah. Tah sing hade awas ieu kakarak kapeungpeureman jelema teh kadang-kadang teh neuleuh jasa luar biasa. Neuleuh jasa aing masana deuk salah deuk bener lantaran jasanya na geus pohara. Poek kebenaran teh ieu lantaran neuleuh jasa. Tapi geus aing mah deuk kumaha tah ngabageg di dieu di korun. Duaan. Masya Allah, cak Nabi Musa, wahai bumi ampleskeun korun teu jeung jelema nu duaan. Pleg datang ka sangkeke-sakeng keong. Ngadoa deui tak datang ka sedengkul. Ngadoa deui terus ka cangkeng, ngadoa deui tak datang ka beuheung, terus liput terus melepes datang ka handap. Masya Allah, ieu nu dua ulah-ulah haji peni ieu. Nah, urang mah intina masya Allah mudah-mudahan disalametkeun tina fitnah-fitnah dunia. Gusti nu agung mantakan eueuh deui walti urang sadar sasadar-sadarna bahwa urang teh lemah, bahwa urang teh loba salah, bahwa urang teh ieu teh loba salah anu sangat luar biasa. Kagengsian urang leungitkeun, masya Allah kadang-kadang ku kagengsian ieu teh pecah antara dulur jeung dulur.
kadang-kadang ku aing teh ngerasa teu dihargaan ku saya eta hayu sia moal ngomong jeung aing ieu nafsu anu sangat luar biasa mantakannya yuk urang sanggeusna pesta demokrasi ulah aya kariweuh ulah aya riweuh ulah aya putus antara dulur jeung dulur baraya jeung baraya tatangga jeung tatangga eueuh untungan eueuh nu aya rugi anu sangat luar biasa mendingan orang pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah pada dasarna mah kabeh ge ieu jamenang ieu mudah-mudahan be kabeh teh ku Allah dibere pahala sakitu nu niatna bagus nu niatna jore sanajan Haji Pendi teu jadina naon atuh jore bae bakal tuh. Masya Allah tuqbalu syahadah ala syahadatin fi uqubatil adami alal mazhabi. Harita Haji Pendi jerus di kan tengenah nyana dituduh zina ku Haji Pendi berarti kozab ngaranna ngalaporkeun ke kehakiman aya saksi atau aya satu Haji Samad bener cak Haji Samad teh eta Haji Pendi geus ngaduduh zina ka Haji Rusdi berarti ieu tewak kuduna kan tek beta lantaran Haji Samad aya uzur teu bisa datang ka kehakiman ngagerokeun Ipu Doli seunang ngagantian ka ditungan disaksikeun heula ngomong heula Ipu Doli bahwa kaula nyaksikeun Haji Pendi nuduh zina ka Haji Rusdi kula saksina ge ngelantaran kula teu bisa kehakiman nya kaula nyaksikeun deui ka anjeun tah ieu ngan kudu dua ieu bae abe gampang doang sek betang teh ngaranna Haji Samad saksi asal kemudian Haji Pudoli ngaranna saksi cabang tuk balus syahadah ala syahadah fi uqubatil adami di dieu alal mazhabi contona kaki sosin ka haddi qozapin tuh. Masya Allah kemudian ke cara nak mensaksikan deui ieu ke dipraktekeun wa tahammuluha bi ayastar iyaha wallahu a'lam bishawab.